nu jadi indung nangis ngandung. Alhamdulillah geng pangatos saadeng kieu insya Allah ejing baris diangkat si bapak imam di keluarga nyanda palita nyanda lilin ieu hiji simbol yen salawasna nu jadi bapak kepala keluarga nyanak jalan kahadean nyaangan kanu jadi istri sareng urang kalihna maka bapak biasa majen papayun salin-salin cepengan tak nasi bapak kadang badi ayah nu ngapi hukum kumaha kinten-kintena Bapak Jabir Ridho alhamdulillah mau bebereumna dina dinten enjing baris bade aya nu ngapi hukum panginten umput-umputkeun kasalahan anu disumput-sumput anu terang-terangan anu dihaja anu teu dihaja sabaraha kali teh Sita pernah nyentak ka mama dan panginten anu nyeri namun disentakku lu jadi anak tapi teu kitu lu jadi indung jeung bapak mah lawang pangampura teu kudu dipentah salila kamu mama ampun amin seueur kalalpatan ka mama teu acan tiasa belang tarima ka mama ngagehesekeun wae ka mama nganyerikeun wae ka mama hapunten teu acan tiasa ngewujudkeun cita-cita mama mama didadangan ayeuna abdi nyuhun pangdoa di mama mudah-mudahan si Ahad calon panganten janten imam anu hate imam anu tanggal wanger anu tiasanya nak ya imaman karena rumah tangga anu sakinah mawadah amin ya Allah ya Rabbal alamin sabelah deui takut maka doakeun menjadi anak insya Allah doa jadi indung jeung bapak tembus mugi ka langit nu katujuh wal aya harta harungan anak hawatos panginten ieu calon panganten saupami teu didoakeun kudu jadi indung ari kumaha kusabab surga karidona Allah aya di doa mama sareng bapak sarjana maka ieu panginten si bapak lalaki anu tanggal wangar lalaki anu gagah anu dag-dag deng ka ditu ka dieu kedunan segala kebutuhan hidup anu ridho ini sore ini isuk ini subuh kadang mah balik isuk deui gitu kajabaan lain ku atoh lain ku hayang tapi bakat ku nyaan hayang buka rezeki leuwih hayang ngenapkeun kahidep ampun bapak ampun abdi bapak teu acan biasa ulang tarima ka bapak ngahesekeun wae ka bapak nek ngaripukeun wae ka bapak teu acan biasa ngawujudkeun cita-cita bapak abdi duka ka bapak
mudah-mudahan rumah tangga Neng sareng si Aa sakinah mawaddah. Wah, Bapak abdi doakeun Bapak sing panjang yuswa sing sehat tiasa nimang cucu tiasa nyaksian kabungahan keluarga nu enggal sabelah ditakeun mari diemut-emut sagala rupi kesalahan orang si mama istighfar astagfirullahaladzim mangga istighfar wasuh sampean si mama ieu mah dari sampean anu dagang dik-dik anu capek ngais bersihan kebetulan. Bismillahirrahmanirrahim. Dibersihan si hiji buntos bakti nak neng Sinta anu jadi mama disengitan kapal sampean anak minyak sengit mana ieu hiji simbol neng Sinta dina enjing parantos harumah tanggi kedah tiasa ngajaga diri tiasa ngajaga kehormatan sok komo si mama saling si bapak jelema soleh dalami ahli ibadah ulah dugi kasih mama sareng si bapak era kurengkak paripola urang saleh anu teu dihaja anu disumput anu terang-terangan ieu panginten dapal sampean anu capek gada gidi ka kaler ka kulon kawetan usaha ngeduna segala bukti kebutuhan hidup Neng Sinta mah alhamdulillah bagja keneh si mama ayah si bapak ayah Lusanes mah dina badina rumah tanggi teh aya di antawisna mamahna tos teu aya bapana teu aya wargi-wargina uwa-uwana teh aku bibi-bibina kamu haji titip ya si mama si bapak doakeun panginten ku wargi calon panganten sing suci deui
mudah-mudahan kahirupanana aya dina kalancaran kabungahan susah pasti doa Bapak Habib salaika sholawatullah alaika mancur banyu pang hirup cai suci panglohak raga sumpan kuya ieu cai dua asik jantan sama pia biasa manusia handarakeun dina lahir batina calon panganten mugia ajeuna sing mulya waluya bagja salawasna amin ya Allah ya rabbal alamin ya nabi salam alaika jantan surga di dunia sareng aya Wanda salam Kita